Nah, itu di mana? Itu buka itu dia tadi. Susah kasih. Nah, gua bekal di gerak. Jajan-jajan, bisa jajan makan. Bor, aing tebal duit. Gua duit, tuh. Gua bajeng jajan mana? Aing yang udu dese. Ah, aing gua bisa kecil. Jajan usaha cara batur, jajan mah. Nah, woi. Ketik jajan, ketik jajan, terus duit nang mulungan, tinggi teh. Masuk. Yang udu di hese ngopi. Pokoknya yang jajan, jangan ulak, jangan ngilek, kayak yang jajan Pak ini. Sing boga duit, boboro aing tuh di seperak-perak kacan. Boboro. Jabrog gitu pasang kudu jajan. Ah, tuh. Masuk itu mah, yang jajan. Jajan, itu. Jajan. Oh, teboga aing gitu boga duit mah. Jajan. Aing dari kuntung ya. Mana dak paneker teh? Sumputkeun teh subogaeun duit. Nah, jeung aing goceng ewang. Nah, Melaur aing nyotan kuntung. Ya kan duit. Hendak tadi teh jeung udu tadi sok. Bisa dipentas usuh, aing teh turun di dieu tapi enak. Dah, aing teh pohoneuneun da. Naon sih eta nanya ka naon? peretas. Ya susunya ka naon nih? Duit. Duitan mana itu? Jeung mangis ngaluhut talak. Yang koplok gitu, eta ku aing tadi turun disumputkeun sabana mah blagug Nah. Tadi minta jajan ka aing boga 10.000, ngaku aing sebutkeun teu boga. Teh aing Waduh, karet ge goceng ewang. Gablek udud. Bangun terus gitu. Jeung meuli sobat aing teh mere duit teh mere nyokot. Gimana? Nah, koplok kemudian belajar mere teh di nang maling di aing cele. Zaman teh budak teh jadi. Gimana sih jadi? Banget siap upload kita. Celemut we aing teh boga disakitu-kitu. Nah disumput-sumput. Ngona. Korek koplok sia.